Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka 30 hiji nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel Dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 30 hijina. Kumaha salajengna sorot cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Selebar kejering soka panaran loncat bari ngabebadkeun tangkal kai narajang ka damar anting. Panarajangna leuwih tohaga datangna ongkoh kasurung ku haten nu geus panas dumeh nempo garini keur ditangkep ku damar anting. Teu eleh-geleng damar anting nyingcet bari ngagurawil mun tangan leungeun soka panaran. Sok senajan kabawa muter tapi sukuna bisa ngajejek kana kelek nu jadi musuhna. Siap pup. Prabu Soka Panaran ngarahuh semomoyongkon kabawa ku tanagana sorangan. Kasempetan ieu digunakeun ku damar anting anu langsung nunjel gados Soka Panaran ku tuurna. Sedengkeun leungeunna ngahanca beungeut Soka Panaran ku jurus tapak dewana. Jebret. Sapada harita Soka Panaran ngadang heuk tangkal kai anu dipake pusakana lesot tina leungeunna. Kurang ngajar bangsat cucu ngasia aing can narima eleh bangsat. Kitu harita sesumbarna Raja Jin Kafir. Set. Soka Panaran gentak ngarobah gerakanana. Sukunan nenjerak bumi 3 kali. Nu saharita
taneuh ngaradak rengkah nyurubuk meulah nyedoh Damar Anting jeung Garini. Tapi sakali deui aji belut bodas bisa ngimbangan kusabab sok sanajan Damar Anting awakna kungsi mebes, tapi teu lila manehna bisa kaluar deui bari nyingkah ngajauhan pikeun ngamankeun heula Garini. Bangsat, mondong kabur siem, mondong kabur, cek Soka Panaran anu gancang ngudag panyangkana Damar Anting arek kabur. Saenggeus merenahkeun Garini di tempat aman, Damar Anting nempo ka Prabu Soka Panaran anu keur muruka dirina bari ngirimkeun gempuran. Pating hariukna peureup raksasa jeung ngakederna angin anu ditimbulkeunana matak ngoyageun pangacian. Hiji satria jeung Raja Durjana silih sered sineredan rebutan nyawa begalan pati milang tatu galungan jeung silih gedor. Dina hiji kasempetan Prabu Soka Panaran ngaluarkeun ajian pamungkasna. Tina leungeunna kaluar hiji pecut seuneu anu ngaluarkeun hawa nu kacida panasna. Kajaba ti eta mun seug eta pecut dipecutkeun kakuatanana bisa ngancurkeun kuatna tembok wajah. Atuh komo mun ninggang ka awak manusia mah pasti bakal bubuk remuk jadi lebu. Seperti kejadian harita waktu pecut naraka rek narajang ka Damar Anting sorana pating jeleger. Najan diri masih kene bisa nyingcet, tapi teluput tihang-tihang batu jeung benteng ala lancur lebur kasabet ku pecut na Soka Panaran. Tungtung pecut naraka nyambar deui ngala cangkeng, tapi sajorelat Damar Anting geus aya di luhur. Sakali ieu mah Damar Anting kapaksa ngaluarkeun pusakana nyaeta kujang emas dipake nangkis eta pecut. Berasa cegel. Cahaya koneng ngabarasa di barung jeung bentrokna dua pusaka. Corela. Sakilat Damar Anting ngajambak dibarengan kunotogeun tungtung kujang kana embun-embunan Soka Panaran. Cas. Soka Panaran ngagoak, awakna sarita langsung nyoloyong, getihna ngabayah-bah, maseuhan sakujur awak, sirahna pejah, kadigjayaanana teu mampu ngabendung kekuatan sakti kujang emas. Galeong, 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 kadebu. Raksasa badag jalmaan Prabu Soka Panaran nambruk barang jeung jirimna anu robah deui ka asal. Nyawana ngalayang ngajerit ngabiur ka awang-awang milu jeung manuk-manuk rangkong kajajaden anu pating galeber kabur ninggalkeun nagri Lingga Soka. Saenggeus tiwasna Prabu Soka Panaran, Damar Anting ngasupkeun deui kujangna ka jero bajuna. Sedangkeun Garini aki nagareksa sapara kanca gancang muru nyalampurkeun ka Damar Anting anu masih nangtung deket layon. Tekung silila ti harita nagri Lingga Soka ngaredak ngarieg tarik pisan. Gunung-gunung katempona aroyak, pasir-pasir arurugan, karaton Lingga Soka pating borobot rubuh, disusul ku solat cai anu ngaguruh kaluar tina jero bumi, ngaburial lir ibarat tsunami nu ngadadak gede nyapu sakabeh nu aya di eta tempat. Garini ngajerit bari muntang ka Damar Anting nalika ombak cai nembrak.
nya kitu deui Damar Anting anu gentak luncat kana hiji tangkal kai nu kabawa palid bari nyangkeh Garini. Luncat ki bari gorowokna Damar Anting ngarawe leungeun Kinagareksa nu dituturkeun ku Syekh Ila Mustofa. Sedangkan kalabaka jeung kalabaki rikat muntang. Sapada harita banjir bandang nu kacidegedena. Mawa Damar Anting keluar nembus wates ngadobrak tembok gaib anu ngabentengan alam jin. Cegur. Suara cai anu ngacegur mantingkeun Damar Anting saparakanca keluar ti nagri jin Linggasoka. Seahna sora cai di Curug Cilandak angger teroba. Nya kitu deui batu kembar anu jadi gapurana nagri Linggasoka angger tereog-reog nangtung teregrog-regrog nangtung ngabadega. Seetik oge teu nembongkeun yen di satukangeunana. Nagri Linggasoka kiwari geus ancur lebur jeung sakabeh pangeusina. Kacaturkeun Kinagareksa jeung Garini nu kabawa palid ku banjir bandang waktu kajadian di nagri Linggasoka. Kiwari masih kene muntang pageuh kana cangkeng Damar Anting. Tepati lila pating kulisik dumeh karasa sukuna tiis. Harita nu pangheulana beuntak Kinagareksa. Matana kekereuceuman bari dikucek-kucek jiga nu karek hudang sare nempo ka incuna bari pok nyarita. Nyai, adi deguma, deguna naon? Alhamdulillah ki, sae. Cek Garini bari menerkeun bajuna anu baseuh. Sedangkeun leungeunna gancang dilesotkeun tina cangkeng Damar Anting. Ulu, nah ari urang ieu di mana Nyai? Ganjang udangkeun Damar Anting ganjang. Kinagareksa ngomongna jiga nu linglung bari rutret ka sabudeureun Curug Cilandak. Tepati lila Damar Anting nguliat hudang sanggeus digebig-gebig ku Garini. Sedangkeun Damar Anting pisan oge sarwana jiga nu karek sadar tina ngimpi. Waktu panonna beunta ana breh teh nu pangheulana katempo di sagigireunana nyaeta saurang wanoja geulis anu sakujur potongan awakna kacitak ku bajuna nu baseuh. Atuh pogoe Damar Anting jadi teu ngicep-ngicep bar istighbar. Panyangkana Garini teh makhluk kajejaden atawa siluman anu nyelihuri. Astagfirullahalazim. Nah atuh ari geus istighbar gujubar teh Damar Anting Kinagareksa jeung Garini dikecebur kana leuwih. Sing horeng harita tiluanana nu karek salamet ti nagri Linggasoka masih keneh ngambang naluhur kai anu dipake lamban waktu nyalamatkeun diri tina bencana banjir bandang anu ngancurkeun nagri Soka. Kinagareksa rongheapan bari ngojay ka sisi, sedangkan Garini ngajerit bari minta tulung akibat ti karalep. Jang, gancang tulungan itu incu aki, tulungan. Kadenge ku Damar Anting, Kinagareksa ngagorowok bari nunjuk ka palebah Garini. Kalayan teu talangke deui. Damar Anting gentak ngojai muru Garini anu titeuleuh. Sajorelat gerakan leungeunna rikat nyangkeh cangkengna. Nu saterusna Damar Anting nongtak sukuna nojal kaluar ti jero leuwih. Cegur. Surat cai anu muncrat ngajegur dibarengan jeung ngalayangna Damar Anting mawa Garini di bawah hanjat kadaratkeun. Kinagareksa ngan ukur bisa kumecrek barang nempo kumaha digdayana
ilmu ngahampangkeun ragana Damar Anting. Komo deui ari ras ingat kana kajadian anu can lila kasorang waktu di negeri Linggasoka kumaha kasaktian saurang murid Eyang Siralodra anu naklukeun raja jin kafir si raksasa Sokapanaran. Nah hate Kinagareksa ngagarentes, Gusti nu agung bener-bener sakti ieu jajakan teh. Nya mudah-mudahan we aya jodona jeung si Garini gincu aing. Tekung si lila Kinagareksa ngomong bari muru ka pelebah Garini anu masih keneh ayana cangkingan Damar Anting. Menggeus jang lezodkeun ulah ditanggep wae inju aki. Ongkopan ayeuna mah geus di darat. Ieu ayeuna mah ulah dibage kesempatan ngarangkul inju aki galezodkeun. Atuh pogoe Damar Anting jadi kuram kireum era bari gancang ngalesotkeun Garini. Padahal Garini oge sarwana beungeutna semu bareureum era parada. Duh punten Ki da teu dicara atuh ari sanes ditangkep mah nya kapaksa we kedah ikhlas katangkep sarit mah Ki. Damar Anting nembalan bari mesem sedangkeun Garini mah ngan ukur ngarindat bari tungkul. Tapi keukeuh dari hatena mah ngarasa bungah ku dipayang ku Damar Anting. Dasar we alasan maneh eta mah. Awas mun sekali-kali deui sia sujang. Cek Kinagareksa semu molotot tapi terus seuri bari nanya ka Garini. Nyai ari hidup teu dikukumaha ku si Sokapanaran. Alhamdulillah Ki, abdi salamet, teu pernah dicabak-cabak acan. Temal Garini bari ngarangkul kanu jadi akin. Syukur alhamdulillah geulis. Eta bisa anu dipiarep gua gitu nganambura aki lain teringet salila ieu dari ikhtiar mah gitu mani azageus segala cara segera dengkak di lagonan sangkan bisa nyalametkeun hidup tapi dumazar karena kemampuan aki nu can nepi nya agite lila nepi ka bisa maluru mun jeung syariatna eueuh pitulung ti Damar Anting mah meureun hidup teh moal kapan gitu moal bisa kabebaskeun tina cangkreman si Sokapanaran geulis. Wios Aki, anu penting mah ayeuna urang tiasa ngariung pulung deui bari dina kaayaan saralamet. Cek Garini bari terus nyamperkeun ka Damar Anting nganuhunkeun. Kang, hatur nuhun pisan. Wirehna Akang tos kersa nyalametkeun abdi. Bari sok sanaos nyawa tarohanana. Mugia kasayan Akang digentosan ku mang pirang-pirang ganjaran anu dipaparinkeun ku Gusti ka Akang. Kitu harita Garini ngomongna bari tungkul hareupeun Damar Anting. Sedangkeun nu diajak ngomong nama anteng we neuteup nah hatena galecok. Beuh, nah geuning mirip pisan jeung Rarasinta jalmaan kujang emas. Nu ti heula pernah patepung jeung aing. Moal kitu dulurna mah atawa kembaranana. Rada lila Damar Anting neutup Garini anu memang meh ampir teu kapicieun saeutik oge jeung Rarasinta wanu jagelis ti nageri Swartapala anu mangkukna jirimna robah jadi kujang emas anu diwariskeun ku guruna. Sabot keur kitu Kinagareksa nanya semua hari weus-weus. Ge geuning azaya nu tinggalin ieu teh Jang. Jang ari Zaila Mustofa jeung para prajuritna kamarana ieu teh Jang. Nah ari gebeg teh Damar Anting kacideng agabegna.
ingetanana karek sadar barang akina gareksa ngomong gitu. Matana rutret nitenan kasak kuliah eta Curug Cilandak anu geus mimiti parawek ku sabab waktu geus tomper ka magribkeun. Kayaan di Curug Cilandak anu geus poek mongkleng dipirig ku sora jangkrik anu reang di sada bari barang jeung sora gaang. Disusul ku pating geleberna kalong anu ngagaya bag kebat hiber muruk ka tengah leuweung. Sedangkeun harita Damar Anting, Garini jeung Aki nagareksa masih kene dariuk na luhur batu. Bari kayaan nahan hawa tiis anu nyocok satulang santi. Saenggeus Aki nagareksa ngingetan yen Syekh Ila kalabaka jeung kalabaki teu milu kabawa kaluar ti nagri Linggasoka. Harita Damar Anting kacideng ngagebegna dirina karek sadar kana kayaan. Nah kamana atunya? Kapan tadi teh asa ngilu jeung urang silih pun tangan na kai anu dipake lamban. Duh, kamana maluruhna atuh ari kieu ki? Cek Damar Anting kaki nagareksa bari semu bingung. Teu jauh beda jeung si Aki. Da cacakan mun caang mah kaciri pisan tarangna kerung jiga nu nginget-nginget kana kajadian anu can lila ka sorang. Dina kayaan keur kitu Garini ngilu mairan. Punten Kang, ngiring nyarios. Mangga Ji, mangga. Manawi atuh rini emut atanapi ningali ka manapun ama Syekh Ila saparakanca ngaleosna. Muhun Kang, kieu ari nu katingali ku abdi mah. Mung eta oge ngan ukur sareret waktos urang kacandak palit. Harita Syekh Ila Mustofa teras jrung-jeleng kana hiji puseuran anu nyedot anjeunna saparakanca. Nu saterusna mah duka ka mana da geuning teras ngaleungit kacandak museur dina eta cai Kang. Damar Anting jeung Ki Nagareksa unggut-unggutan sanggeus ngaregepkeun katerangan ti Garini ngeunaan ka mana Syekh Ila ngaleosna. Saterusna Damar Anting nyarita. Oh, mohon. Kahartos atuh ari kitu manyi. Keun wae pun amama tos pasti uwih deui ka nagrina. Ayeuna mah panginten kantun urang bade ka mana raskeun lalampahan ieu. Panginten Aki sareng Garini bade teras ka mana manawi tos gaduh maksad tujuan. Damar Anting ngomongna ditungtungan kunanya ka Ki Nagareksa. Gege, sameme Agi ngajawab pananya itu. Aki rek nganuhunkeun heula. Kalayan ku kabunga nu tayap papadana. Dume incu Agi ayeuna geus bisa riung ngumpulung deui dina gayaan salamet. Nu kaduana Aki ngaturkeun rebu-rebu nuhun ka hidup nu geus rela tobat di jiwa raga dina ngabelaan Garini nepi ka bisa kabawa deui ka alam manusia. Ari nu saterusna mah Aki mah meureun rek balik deui ka lembur Aki ka Karang Kamulyan. Tah gitu jang meureun maksud tujuan Aki mah. Sabalikna ari hidup rek terus ka mana ieu teh? Saya nama ngiring we heula atuh Kang sareng Aki ka Karang Kamulyan. Etang-etang ngareureukkeun heula ka capek di lembur pun Aki Kang. Garini milu mairan ongko hate leutikna. Ngarasa berat mun kudu papisah atawa ditinggalkeun ku Damar Anting. Sok sanajan wawuh ge karek kamari ieu. Tapi duka teuing kumaha hatena ngarasa cumantel wae ka Damar Anting. Umajang mun gitu. Ayo hidup ilu heula ka lembur Agi sapoe atawa 2 poe mah. Beri sekalian nganterkeun incu Aki ka Karang Kamulyan.
Dasar Kinagareksa ngomonak sok togmol bari ngeukehan Damar Anting sangkandaikeun milu kalemburna. Sedengkeun harita Garini semu ngabalieur bari tungkul dumeh akina ngomong kitu. Damar Anting harita terus nembalan bari narik napas semu jero. Sami-sami ki kuring oge ngahaturkeun nuhun kana pangangken ti aki. Ongkoh pan urang teh geus jadi kawajiban kedah silih tulungan buah sareng sawae asal dina jalan kahadean. Nusa terus nama panginten ari maksad abdi mah bade teras maluruh pun biang ieu teh anu ditawan ku Ki Jantra. Eladalah baru nak kumaha jujutan najang nepi ka bisa eta kolot dibawa ku mangkruk nu ngaran si Jandra. Kumaha eta carita najang aki mah geuning karek ngadenge. Aki uninga kitu ka Ki Jantra. Nya atuh meureun ari apal majang. Hayu ari kitu mangilu heula jang jeung aki ka Karang Kamulian. Engke ku aki dicaritakeun di ditu ngeunaan asal usul jeung sasana Ki Jantra. Daek teu daek Damar Anting sanggeus nyaho yen Kinagareksa apaleun ka Ki Jantra. Manehna kudu nurut ngilu ka Karang Kamulian. Ongkoh hatena jadi panasaran kumaha caritana. Peuting harita ibun geus mimiti Nagerung Kupan. Punten, peuting harita ibun geus mimiti ngarungkupan leuweung Cilandak anu kakoncara ku kasungilana. Hawati Isma geus lain caritakeunun beuki karasa mopokan ka sakujur awak anu ngadeg-deg kabulusan. Waktu teu karasa nyerelekna beuki maju ka peutingkeun. Harita Damar Anting Kinagareksa jeung Garini maksakeun maneh lumampah ninggalkeun Curug Cilandak bari sok sanajan kayaan poek. Lengkahna tuturubun asruk-asrukan nembus meredongna peuting ngahanca rembetna areuy jeung akar-akaran nyuai-nyuaikeun rungkun di antara pating beleg-begna tatangkalan. Teu karasa ari ku ngeureuyeuh mah lengkahna Damar Anting geus nepi ka sisi leuweung Cilandak dina waktu carang cangtihan. Malah mah teu pati lila kadenge aya sora hayam kongkorongo nandakeun peuting geus tomper kasubuhkeun sekaligus mere tanda yen teu pati jauh ti dinya aya pilemburan. Hayam bikang hayam jago kadenge pisan meuni pating kelak pating korongo. Bat bat batot bat bat batot bat bat batot kakarak cos gitu kadengena. Harita Kinagareksa ngadon ngalungsar naluhur jukut bari nyalande kana tangkal jati sakalian ngareureuhkeun kacape. Aduh agi marek reureuh heula ieu teh jang. Ieu zugu meuni asa nyareri bakat gujape. Ceuk Kinagareksa ka Damar Anting anu keur nangtung gigireun Garini. Mangga Ki bade ngaso heula mah. Tapi abdi mah bade milari heula cai ieu teh. Susuganan di pali dieu aya lebak sangkatenan badena tepan subuh Ki. Sakantenan Kang, abdi ngiri. Garini mairan tapi ditempas ku Kinagareksa. Nyajog aduh ke agi paneurinya ngan kade ulah kurang ajar ka inju agi jang. Damar Anting ngan ukur mesem bari nuyun Garini anu imut ngagelenyung.
tapi karek oge damar anting ngaleos no atuh ari ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.